Mubtada ya asal Muhammadun tadi. Jawabe kana teh amil nawa se amil anu asup kana mubtada jeung khobarna. Oke sakaligus nyalin kana mubtada jeung khobar. Ayeuna mah disalin. Tos lain khobar, tos lain mubtada ayeuna mah. Kusabab kaasupan kana ad-dakhilah teh eta manjing kana mubtada ieu nya. Ayeuna Muhammadun asal mubtada jadi isim kana tuh tong disebut mubtada ya mah jadi isim kana disalin mah tuh. Ayeuna Rasulullah asalna khobar mubtada kusab kaasupan amil nawas ya kana nya. Nah jadi khobar disalin. Jadi nama tong khobar mubtada tapi jadi khobar kana. Lamun khobar mubtada mah marfu'un bil mubtada, lamun khobar kana mah mansubun. Jadi kumaha? Rasulullah gitu. Saya mudah pilih nama anggar we Rasulullah. Man tadi teh mudah pilih mah ya. Majrurun abadan. Terus hukum universal ya sampai zaman manapun ila yaumil kiamat nya bae perubahan huruf ilaih majrur abadan JR salah lawas gitu kan ya. Jadi amil nawase kana wa akhwat inna wa akhwat dona wa akhwat. Nah itu ya ad-dakhilah alal mubtada wal khabar. Jadi sekaligus nyalin kana mubtada aja apa lamun disalin berarti berubah sama sekali. Asal cet bodas disalin kudu beureum. Ek bodas wae rek beureum we. Beureum dong. Ya. Penyalin. Nah, ini yang disebut amil nawase. Ya. Nah, jadi lamun sifatna kana ya. Contoh ya ada sadayanya. Nah, disebut nyalina. Nah, ayeuna tinggal itu fungsina. Kana teh tarfa'ul isma. Baca teh tos. Oh, atas. Oh, ningga. Fa innaha nya. Maka sanyanya na eta kabeh kana wa akhwat ya. Nya. Tarfa'u eta ngarapakeun si kana jeung akhwatna al isma kana isim. Nah, maka disebut isim sampai lain selain mubtada. Nyata isim kana na isim kana tarfa'u apa hukumnya mentak Muhammadun anu ngana ya lain mubtada tapi jadi isim kana sabab kana teh amil nawase amil anu asup kana mubtada jeung khabar oge sekaligus nyalin kana fungsina mubtada jeung khabar gitu ya. Nah terus buatan simu jeung nganasabkeun eta sikana jeung akhwatna teh al khabar kana khabar. Jadi mun khabar mubtada asalna marfu kan Muhammadur Rasulullah gitu ya. Nah, ayeuna mah tansibu kusab ayeuna geus lain khabar mubtada anu mah jadi khabar kana. Nah, aya khabar kana mah tansibul khabar nganasabkeun sikana kana khabar. Maka asal Rasulullah jadi Rasulullah. Kana Muhammadun Rasulullah. Kana ono sapa Muhammadun Nabi Muhammad iku Rasulullah utusan Allah. Tuh. Gitu protokol. Resepnya cek sahali ieu sakitu eces. Nah, ya betul disebut amil nawase. Ya. Nah, ya kana jeung dulurna nya, inna jeung dulurna, dona jeung dulurna. Ini saperas dulur kana aya sok suurna nya. Tah ieu sadayana disebut amil nawase.
Amil nawasih teh artina amil anu nyalin karena kadudukan mubtada jeung khobar. Nawasih itu disebut. Ya. Nah contohnya sapotos kitu ya. Nah karena jeung akhwatna ieu teu beda fungsina sama tarpaul isma wa tansibul khobar. Jadi kana dina eta ning urang pajumaah. Ilahi lastulil firdausi ahla. Gitu ya. Kira ya ilahi. Pasal baca tara protokol. Aing enggak baca jadi ngarah Husnul Khotimah. Hayang Husnul Khotimah tuh. Tadi Husnul Khotimah teh hayang maot mawa iman jeung Islam, hayang teh. Itu baca atas Jumaah. 5 balik. Ilahi lastu ya, lastu teh tina laisa. Ya. Asalna ya pas dibaca laistu mah hese. Ya. Tukeurkeun ya kana alif. Jadi kumaha? Lastu. Berat ucapkeunana, nalapung alifna. Lastu. Palasana laistu. Lastu. Berat keneh. Ya li takkib beripat. Buang alifna berat-berat ini piceun we. Gitu. Jadi lastu. Ilahi lastu. Biasana kan laisa tuh ambil lawase. Ta isimna ya. Domirun muttasilun. Ya. Barizun mabniun ala domati fi mahali raf'in. Ismuha isim laisa. Jelas tuh teh kumpul laisa jeung isimna. Laisa teh akhwat kana ari kana jeung akhwatna teh tarfa'ul isma wa tansibul khobar dan nasab ke ngarapakeun kana isim nasabkeun kana khobar. Maka kieu fi mahali raf'in. Dewe isim domir mabni kan. Cuma kebenaran mabni domah dina mahal apa? Nah, ya kumpul laisa sareng isimna ya. Mentak ilahi lastulil firdau ieu mah jar majrur ya. Lil firdausi ya. Ilahi lastulil firdausi. Nah, ini ayat ahlan. Gitu kan? Ahlan. Nama kan dibaca ahlan. Nah ini ya mah lil firdausi nya alamu harfu jari firdausi majrur bilam. Ya. Ta muta'alaq wal jumlatu minal jar wal majrur wal muta'alaq dina jumlah jar jeung majrurnya. Ya. Ila maqoblaha lastu. Ila pilih maqoblaha. Jeung muta'alaqna ieu ya. Ilahi Gusti Pangeran abdi lastu. Ya. Sanes abdi teh lil firdausi ya kanggo surga firdaus iku ahlan begitu. Jadi ahlan itu ya khobar laisa. Khobar laisa ari laisa teh akhwat kana ari kana jeung akhwatna teh tarfa'ul isma wa tansibul khobar tuh mentakan ahlan. Ilahi lastulil firdausi ahlan. Gusti sanes abdi teh kanggo surga firdaus eta ahli. Sanes ahli surga firdaus.
Gitu. Mau tahu ilas tulil firdaus si Allah. Oh, yang membaca lagu itu baca sekecil. Bentar kudu ngaji jerumia. Gitu nya, itu benang dicontohan pengelingan biasanya. Ya. Nah, jadi ngepangin kan contohnya. Asal mah ya ana gitu. Ahlun atau ana lil firdausi ahlun. Gitu. Kan ya kan digantos ku domir mutasil tina ana. Karena teu tiasa gitu ya. Nganggo domir munfasil salami tiasa nganggo domir mutasil. Lamun kutatana becuseun deukeut teu kudu nu jauh. Teu eta menahu kitu. Teu contoh. Ulah ya mah nitah tahlil kan monang urang Jakarta. Urang deukeut barecuseun. Nah jore eta. Menyalahi aturan ilmu nahwu. Wasil awib silha asal nihi wa ma asbahahu pikuntuhu khalqun tama. Tah cek Ibnu Malik. Tuh tak aing mah alfiana ge apal keneh protokol. Jadinya mah tara ngapalkeun atuh da. Mentak teu bisa laisa ana, teu bisa lastu aya domir mutasilna. Gitu ya. Nah gitu. Jadi selama bisa gunakan domir mutasil. Oh eta mah maaf bohong eta mah. Cek Ibu Mega teh mah intermezzo naon. Jadi bentak lastu. Nah, bentak ahlan teh ieu asalna ahlun. Ya. Jadi asalna khabar mubtada rafa aya nama jadi khabar laisa akhwat kana teh. Nah, jadi mansub. Tuh gitu. Mentak ilahi lastulil firdausi ahla. Genah dibacana oge. Macana henteu bingung. Nya, diucapkeunana genah. Eta tujuan ngaji ilmu nahwu. Jadi lisan urang supaya pase. Ulah salah ngucap. Nya, tak kitu. Tak sing bener coba lamun dibaca yuk. Ilahi lastulil firdausi ahlin. Bingung kan Pak? Ya. Cek leta nah siapa kitu bisa ngerti aing. Tak ngucapkeun aya kagok. Ya. Atau aya anu di dieu dipanjangkeun teh. Ya ilahi lastulil firdausi ahlan. Padahal pembacaan dia tanwin dibaca wakafkeun tanwin kana apa? Patah atau kana alif disebut nama naon eta? Iwan ya. Jinu kudu panjang manana? Lamna atau ahlan jadi ahla, hakiman jadi hakimah. Tadi bacaan mah kudu bener nya. Mentak ilahi lastulil firdausi ahla. Bener. Ada orang matahna nahwuna ngaji, tajwidna ngaji, maknya pembacaan teu ceureuh keneh. Nya menikut teras-teras teuing jamid teh disebutna. Nah, seperti fiil ieu laisa. Ya, fiil jamid ya mah laisa we kitu. Enak mah teh aya fiil mudhari. Teh disebutna fiil jamid. Kan saja mah bisa ditasrifnya. So kana yakunu kun. Tuh. Mana deui? Dzanna yazunnu. Ya. Jeung saterusna aya tasrifana tapi laisa ya fiil bedego. Ya, sakali laisa. Itu menang dirobah-robah. Disebut fiil jamid. Daripada togol bisa nyaho eta ingat. Wah, laisa fiil jamid atuh euy.